Tiga. Persatuan Indonesia. Indonesia. Arima orang mana? Orang ngomong. Mangaletul atuh. Sanes mangaletul atuh. Coba beta mangaletul. Sunda. Alhamdulillah. Ayo mah bade naon ka dieu? Astagfirullah. Ya, mak ya punten. Mak. Banyak. Ka. Ada sawe atuh, Mak. Mak, Pancasila teh aya sabaraha sila aya? 5. Nah, sila kahiji naon, Mak? Tuhan Maha Esa. Yang Maha Esa. 2. Bangsa Indonesia. Kemanusiaan bangsa Indonesia. Kemanusiaan yang adil. 3. Persatuan Indonesia. Indonesia. Arima orang mana? Orang ngomong. Betul, mate orang ngomong. 100. Jadi mak teh kedah ngajaga 17 Agustus. Ramadan. 17 Agustus kate sing emut karena 17 Ramadan. Rokaat. Mohon, coba mak teh kan pejuang, mih teh kan pejuangnya, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Emut karena laguna emut Indonesia Raya. Coba mah lah. Indonesia bagus. Ayo man Indonesia Raya. enggak jadi beres. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jadi punten akhirnya ieu mah dasar naon ieu mangiring ping awe ka sepuh emak duanana sing sehat panjang yuswa seureuzgina ageng milikna gitunya tadi antawisna sakitu we kanya sakedap mah iya aya icis tah itu bagi 2 jeung mak tapi ulah disuekeun kade bagi 2-nya iya aya gambar di nu kasai teh Insinyur Soekarno nu hijina Muhammad Hatta tuh kan Insinyur Soekarno jadi Insinyur Soekarno teh presiden Karno Indonesia. Oh, ai Soekarno teh tetanggan Soekarta mereka itu nanti. Masya Allah tabarakallah. Pokoknya mah emak sing sehat. Ya keduanya bagi 2 ieu keduanya mah nya. Hatur nuhun pisan. Doakeun abdi. Mangga tuh wilujeng. Itu ibarat Upin Epon teh iya. Masya Allah. Oh senang. Senang mana emak? Sana dia sana. Sakade-kade pak aya mah eta kan sing geus